Wargi sadayana sumaga nyangakeun carita Sunda dina judul Siluman Buhaya Dano karangan klik sabagian kahijinya. Mangga adu jeung ngadengkeun dugikeun karengsena. Bubukaning carios Siluman Buhaya Dano. Wanci barebat di Gunung Gede aya cahaya sumirat di tebeh wetan. Nyingeraikeun alang sepeuting jadi tangara datangna beurang. Anu kacida di anti-antina kusakuna makhluk nu kumelip dalam dunia. Brai bekicaang. Mega bodas ngayang ancal-ancalan. Manuk recet di sarada mapag berang anu karak datang. Suka bunga galumbira nungguan medal sang surya. Gunung-gunung ting peyudun disimbut ku halimun, awun-awun ting jarumpluk luhurin gunung. Tatangkalan dang daunan caricing tayanu oyag kawas anu tali brakene sare. Dina tungtung daun ting garendang cai ibun, herang ngagincelang mana komo lamun kasorot cahaya ti wetan. Tekung sedila barasat sang surya medal, cahaya sumirat, nyaangan buana panca tengah, mere hurip kasakur anu kacaangan. Manuk recet hayam jago di pilemburan raung, kongkorongok, tukang nyadap ting kurumui di nubala, karak turun tina kaubung. Dina kayan kitu pemandangan di alam pagunungan kacida mata ku asna. Breh kalandeuh pasawahan upluk aplak, parena semedeng hejo, ngampar lir permadani hejo, anu bangun empuk nambahan endah na alam. Gunung Gede ngajegir gede luhur. Ponclotna disimbutan kene ku harimun, kalandeuhna parentul gunung lalitik, dipapaesan ku kerepna tatangkalan, dipasieup ku gawir-gawir nulung kawing, balungbang nu budawang, cai ngocor ting golontor, cai nyusu ting burial, ngocor mapai lebak ngagulung ngajadi hiji, wujud walungan tea, nu caina canembrang herang mapai sela-sela batu anu parentul. Di suku gunung aya saung dikuriling kututuwuhan anu subur tur leubet buahna. Kaya ninangka jeruk gedang jeung sajabana, rungkun cau ting runggunuk areuy hui ting jarumpuk. Kalandeuhna tanah lempar aya jalan make sengket punggal pengkol lir orai anu keur ngaleor. Sengkeda diatur, make awi saguluntung nahan taneuh bisi rungkun. Kenca katuhun jalan rajeg datangkalan. Kenca katuhun jalan teh rajeg datangkalan, anu teu leupas tina guna jeung mangfaatna. Anu sawaktu-waktu bisa diala pikeun nyumponan pangabutuh, boh daunna boh dua buahna pon kitu deui tangkalna. Eta tempat diskacalu ka aun-aun, kawentar kajana pria, kasohor kamana meni, ari sabab dicicingan ku hiji pandita, anu luhur elmuna jembar panalarna. Sugih ku pangati bijaksana jeung badi asik anu leutik, nyaahan ka sasama manusia. Najan ayana di Gunung Gede, tapi katelahna mah padepokan Gunung Gede, nu dicalikan ku pandita teh. Eta pandita katelahna sukma bumi anu kasohor gagah sakti saciduh matu samcap nyata. Gan hanjaka teu ngusika nyahoan. Duka ti mana eta asal usulna jeung kumaha wiwitanana. Kacatur geus jadi pandita we sohor ka mana meuni can aya duana di tatar kulon Pulo Jawa. Kocap dina hiji poe keur meujeunna ngeunah neureuh, leleson nyirnakeun kacape. Sabada digawe di kebon atawa di huma, pandita sukma bumi calik dina lampit hoe, ditepas hareup kasilir ku angin letik anu ngahiliwir. Dihibur ku recetna sora manuk, nu taya reureuhna, tibrai beurang nepikeun ka mangsa harita. Matak betah tumanina, matak lar, matak waas, calik bari neuteuk pamandangan nu sakitu endah tur asri, matakna dikana ati, matak betah sangkan nyingkah. Punten sungkan nyingkah.
Beri anu lempang duaan lalaki wungkul bara jukideung harita. Lempangna ngalenghoy mapai sengket tea di tanjaka. Sakapeung ngarandeg, sakapeung ngusap kesang di natara. Terus lempang deui. Beki deukeut ka saung nu dicarikan ku Pandita Sukma Bumi. Saha itu? Wayah geus jual ka dieu. Lain si Ahad jeung si Jumri itu. Saur sang Pandita bari mancerong kanu keur lempang. Akhirna jog anjog harita kaburuan. Ana breh duanana tingsa tengeh. Bangun anu bungah nakar. Lantaran Pandita nu rek dideuheusan keur aya di eta tempat. Eta dua lalaki teh memang teu salah. Maranehna nu katelah si Ahad jeung si Jumri. Murid-murid Ki Pandita nu pangdeuheusna daratangna kadinya teu unggal poe sabab diwiridna teu cara anu ngaji biasa ieu masa waktu-waktu. Atuh Ki Pandita bungaheun manahna ngemplong paromana marah main. Saregreg kasumpingan ku muridna teh. Teu tiiseun teuing aya batur cacarita. Ki Pandita carik nangiseun teras usap janggot anu alus piara. Deui semua herang, hideung meles dirburu bang bara. Harita deg-degan dada rubak najan geus aya umuran, tapi jika anom keneh ngan rambut anu geus campur jeung bodas teh, cirini geus maju ka sepuh. Sampurasun guru, cek si Ahad bari rengku. Si Jumri manggrut melu ngahormat ka guru. Rampes. Bage Ahad Jumri. Yap, kadieu ka jero. Atur nuhun guru. Kalacat duanana arunggah deku paineun guruna. Cong munjungan terus mundur deui. Gek diuk nyarande kana bilik. Duanana ngesang keneh. Atuh napas oge ngahegak rada kerep. Maklum tas nanjak nu sakitu jauhna. Wayah kumaha ti lemur barudak. Ki Pandita Sukma Bumi teu maros. Socana mencerong ka si Ahad. Enjing keneh mios maguru nanging nyimpang heula di bumi Ki Asmat. Biasa we papadon bakomole anu sae tembal si Ahmad. Syukur. Kumaha calager di ditu. Pangestu teu kirang sawios-wios guru. Lain aya naon ka dieu. Na aya kasusah, aya pamenta, aya perlu penting, atawa silaturahmi wae. Sumohun saperkawis sengakeun silaturahmi abdi teh. Rena parantos lami teu ngadeuheus. Atuh kadina perkawis memang aya nu diseja ieu teh. Nu tumali sareng ilmu perelmuan. Abdi teh hayong enggal ngasakeun atuh sajabina ti kitu bade nedak tulung we. Rehna abdi teh gaduh kararepet anu teu tiasa diungkulan ku abdi. Tah kitu guru, cik si Ahad darita menilekoh nyebut guru da geus kitu kabiasaanana. Geuning loba pangabutuh teh nya. Urusan silaturahmi katarima pisan ku kaula. Syukur datang. Sebab kula geges lila tetepung jeung marahne. Geunaan ilmu, tah eta mah gampangnya. Malar daek ngulikna di dieu sagala nyampang. Ngan nya kitu ulah kagok ari ilmu bisi mata kamanjon tarangeunah karasana. Malah aya dinu nyebutkeun ngelmu teh kudu masagi. Kitu saur Pandita Sukma Bumi. Leres kartos pisan guru. Si Ahad mah dari nakar. Tapi si Jumri mah geus ngabaku. Manehna mah sok campur jeung banyol, pok harita teh nempas. Punten Mama Guru. Aya naon Jumri? Pandita ngareret. Sumohun tadi saur Mama ilmu teh kedah masagi.
nanging ku emutan abdi mah eta teh lepat nama. Hah? Nah geuning maneh mamake wani nyalahkeun. Cik kami hayang nyaho. Napalabah mana salahna? Kakaraeun disalahkeun ku maneh Jumri. Pandita Sukma Bumi rada heraneun. Secanam colohok bengong. Kieu Mama Guru. Upami ilmu masagi apaan aya 2 rupi eta teh. Sarupi datar sareng rata. Sarupi deui seukeut masagi sapertos dihang. Da upami parang keuna kanu datarna mah memang moal karaosna naon. Nanging kumaha upami keuna kanu masagina? Pan matak nyeri kanu sanes eta teh. Nah telepat ari kitu Mama Guru. Pandita Sukma Bumi keur can ngartieun. Tapi lalila mah cakakak mujengkok deui sasauran. Ari maneh Jumri. Na disarwakeun jeung tihang. Nya heueuh mun ti dagor kana tihang mah kitu. Mun parengkeuna kanu ratana moal nyeri. Tapi lamun parengkeuna kanu masagina matak nyeri. Tapi da ilmu mah lain kitu maksudna. Nu disebut masagi teh kudu lengkep. Ilmu lahir, ilmu batin, nu ngawengku kasakumna pangaweruh. Nu aya patula patalina jeung kahirupan manusia. Tapi kula muji kana uteuk maneh Jumri. Cik mun maneh bisa nyalahkeun, kudu bisa menerkeun. Lamun ilmu ulah masagi nya kudu kumaha? Nya kedah buleud atuh sapertos endog mama. Upami ti dagor kana nog moal sabaraha nyeri. Da teh seukeut masagi. Itu teh Mama Guru. Pek lenyepan. Pek pikiran deui. Halus eta pamikiran teh. Cirining uteuk maneh motekar. Henteu ngandelkeun ilmu ti guru. Pandita Sukma Bumi kalanggu munjang ngajan omongan si Jumri campur banyol ge tapi tetap teu leupas tina mangpaat. Ngan edas kasauran Pandita Sukma Bumi teh ngabingungkeun ka si Ahad. Anu salawasna daria jeung candes pok nanya. Punten Mama Guru, naha mana nu tiasa dicekal ku abdi? Ilmu teh kedah masagi atanapi kedah buleud cara enog? Bari kerung. Ih Ahad. Nah, bet nanya ke nu kitu. Soal ilmu mah tetap kudu masagi. Da masagi di dieu mah lain pasagi tihang imah. Tapi lengkep sagala aya sarta aya pakaitna. Silih rojong, silih pageuhan, teu pahiri-hiri. Lamun manusia geus masagi ilmuna, jika mana ge moal burung panceng. Moal babari oyag, moal beunang kapangaruhan ku batur, da geus masagi teh. Contona dadu, dibulak-balik ka ditu ka dieu ge cicinge na tamleg. Nya cicing na tamleg maksudna mah teh. Tamleg ajeg moal enjong. Beda deui jeung kalapa sabelah. Lamun pareng kunu namprakna nya ajeg. Tapi lamun pareng kanu munjulna, nya beureun lenjong. Babari labuh, babari kapangaruhan. Tah ilmu mah ulah itu. Tapi kudu masagi cara dadu. Ngarah tamleg najan di mana-mana ge. Tegesna kudu boga pamadegan kuat. Percaya kana diri sorangan, teu unggut kaninduan tegedag kaanginan. Sabab lamun boga ilmu anu buleud cara endog, kumaha mun nyorang anu budul. Meureun ngagorolong. Moal bisa tamleg pan matak cilaka. Kumaha lamun tas ngagorolong teh manggih anu teu as. Meureun peupeus. Janten mana anu leres Mama Guru? Si Ahad can pati ngarti. Ih, nya pikiran we kumaneh Ahad. Nama ke bingung. Kan tenang bingung mah. Margi omongan si Jumri anu nyebatkeun ilmu kedah buleud. Ku Mama Guru dilereskeun, teu dilepatkeun. Ahad. Kula lain teu boga pamadegan. Ngan kula boga pamikiran sejen.
ari nilik hiji perkara ulah ditilik tina sajurusan. Kudu ditilik ti unggal madhab atawa unggal jurusan gumantung kana kagunaan jeung maksudna. Lain ibarat omongan si Jumri tadi, manehna mah mapandegkeunana teh kana tidagor. Lamun ilmu pasagi cara tihang anak tidagor teh matak nyeri. Utamana lamun kena kanu pasagina. Nah, supaya ulah nyeri mun tidagor, ilmu teh kudu buleud. Itu cek pikiran si Jumri mah. Mohon janten kumaha mama. Heueuh pamanggi si Jumri teh bener adi dilojogeun kadinya mah. Tapi apa nu dimaksud pasagi kana ilmu mah lain wangun cara tihang. Nya, lain wangunan cara tihang. Si Ahad gerung di bari saptarang, udeukna rada kuleg. Jadi bingung di bari kitu mah, tok si Jumri nempas, anina anger tara pati daria. Akang mah yeuh. Nah susah-susah teuing. Keun isukan urang pikiran deui lah. Naon hesena mikiran endog jeung tihang. Bingung-bingung teuing. Pandog pepeuskeun, tihang alungkeun. Is, da ieu mah lain urusan endog jeung tihang, tapi ilmu. Mundek nguruskeun ilmu, teruskeun tujuan akang. Arek naon ka dieu teh? Pek buru bejakeun ka mama. Ya bener. Tadi teh maneh bebeja yen boga karepet. Nah ya naon Ahad? Saur Pandita Sukma Bumi. Kieu mama. Di lembur teh seueur anu teu damang. Malih matos aya anu jantan korban. Maot margi teu katulungan. Panyawatna teu acan kanyahoan, duka naon da aneh. Tak margi kitu abdi teh ngahaja ngadeheus ka mama guru. Magsa teh nyungkeun senjata pitulung na kedah kumaha narekahanana. Itu maksud teh mama. Oh, loba nu geringnya. Iraha mimitina. Parantos 2 minggu mama. Nakarak datang ayeuna atuh. Kawitna diakalan heula ku abdi nanging geuning temental ilmu teh. Teu tiasa nyageurkeun anu gering mama. Cik si Ahad bangun ku ciwanaker. Ulalitika teh. Lain ilmu nu teu mental tapi pangeran tengah ijabah. Sebab manusia mangan dharma ikhtiar. Ya. Dharma ikhtiar. Najan boga ilmu satalebu ge ari teu diijabah ku pangeran mah tak moal laksana. Keun ulah goreng hate, ulah nyangka pilih kasih ka pangeran. Ilmu hidup lain teu mati tapi can nepi kana waktuna jeung can diijabah ku Nu Maha Kawasa. Tayina hayang kumaha atuh maneh teh Ahad. Boh, nyarita deui. Pandita neuteub ka si Ahad ari si Jumri jempe ayeuna mah. Sabab manehna ge sarua ngarasa taat teu mampu ngabelaan batur salemurna. Kieu maksud teh mama. Kumargi abdi teh parantos taat mama. Jangakeun sadaya-daya. Na kedah kumaha atuh saena. Anu penting mah abdi teh hoyong nulungan ka batur sanemur supados bebas tina bang baluh anu kacida obotna. Hoyong waras waluya di sabihara-bihari. Kitu ceuk si Ahad dandes. Jadi masrahkeun ka kula nya. Teu pindo damel guru. Ayeuna kieu Ahad. Da ilmu mah geus aya di maneh. Kari nerapkeun jeung ngasakeun. Ayeuna mah mawacai bae ti kula. Mun geus datang ka lembur campuran deui ku cai sing loba. Kucurkeun ka sakuriding lembur sing mahi tepung gelang. Muga-muga pangeran ngaijabah. Oh, kitu mama. Mangga. Bari dilaksanakeun ku abdi. Si Ahad bani atoheun ngadeng kitu teh. Ngan lamun diijabah ku pangeran. Maneh kudu bisa ngayakinkeun ka batur salembur yen nu nyageurkeun mah lain kaula tapi pangeran Nu Maha Kawasa. Mangga abdi sanggem mama syukurnya.
Ya geus kitu mah Pandita Sukma Bumi nyandak cai sabotol. Cai ataherang ngaradak ngalak ti pancuran. Geus kitu dijia di parancahan. Sabadana rengse song dibikeun ka si Ahad jeung si Jumri. Telu baca tur geus kitu mah terus amitan mulang kalemburna. Bari mamacai ti Pandita teh. Si Ahad jeung si Jumri kandel keyakinan yen ku Pandita mah kasakit teh cenah. Pasti cager. Itu anggapan si Ahad jeung si Jumri. Tunda heula lampah si Ahad jeung si Jumri. Kecapkeun di lembur tutugan, peranana memang ti jauh ti padepokan Gunung Gede. Di dinya aya lembur anu keur meujeuhna ka Tarajang Dodoja Gede. Pangeusina bruk-brek gareuring, malah pagebug loba anu maot. Dina hiji poe ditinggalkeun ku si Ahad jeung Jumri. Kayan di lembur beuki werik, anu gering tambah loba, nu maot beuki karep. Urang lembur tutugan ka sida kawurna, keung sieun jeung asa teu buka kekembingan perbawana matak soak. Harita sesepuh lembur hiji aki-aki geus taat nganekahan eta kajadian. Malah nepikeun ka capek, balas ngurebkeun mayit. Sapoe geus aya opat, meh teu aya reureuna ngali kaluat. Sesepuh lembur anu katela Aki Supi, karak bus ka imahna rek leureuh tas ngurebkeun anu maot. Geus jebul deui nu neang. Bus ka imah sarta gek diu koreng tua kampung. Ki, abdi terang aki teh capek da tadi sasarengan sareng abdi ka astana ngurebkeun mayit cek tua kampung. Nya ari kitu si Aki colohok teu ngatieun. Ulah kapalang nyabela Ki. Dangan Aki nu dipikolot di lembur. Wayahna jijeran deui itu aya di nu maot Ki. Atuh sajabana ti kitu abdi aya panuhun ka Aki. Cik atuh keterukeun ilmu panemu teh Ki. Da Ki mak sagoreng nage sepuh nu geus legok tapak genteng kadek. Pirakut aya pisan jang jawokan kanggo nolak bala Ki. Aki Supi hari tengah ulang. Ruas aya sedih aya utamana mah karunya ka batur salemburna nu keur ka Tarajang gering turta kapapatenan. Aki Supi mikir ayeuna batur anu gering anu maot nu lara jeung kadingitan kulawarga. Boa isuk pageto mah Aki Supi nu kagiliran kitu teh. Barang inget kadinya hatena ngarakacak sedih nyaah wati di ka batur salembur pok nyarita deui. Jang memang bener Aki ge sedih hari kitu teuing. Poieu geus aya opat anu dikubur. Disusul deui ku nu ayeuna. Meureun jejeg jadi 5. Memang kudu ditarekahan. Sangkan ulah katutuluyan. Tapi tarekah teh hasilna aya 2 rupa. Kahiji hasil diijabah ku pangeran. Kaduana gagal. Pangeran teu ngidina. Tapi najan kitu jeung tibatan teu pisan mah nya urang coba we lanan. Kumaha hasilna? Tah palebah dieu wayahna Aki mah moal milu nguruskeun rek megat we di ditu. Di lawang astana. Nyamanga ari kitu maki mah. Tua kampung telila di imah Aki Supi, amitan terus indit ngajug-jug kanu kapapatenan.
Ari Aki Supi kop kana saponu nyere leos indit ngajug ka astana. Cana aya nu nyaho naon rek dipilampah ku Aki Supi. Tua kampung mah geus percaya yen Aki Supi hiji sepuh nu linuhung. Najan teu sakti ge teu bolosrong teuing. Sahanteuna anu geus umuran mah geus regok tapakna genteng kadekna. Panon poe geus ngulon manuk recet di sarada. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Aki Supi leumpang salse go ka lawang astana takebat ka jero terus muliwed ka sisi jalan. Bus kana rungkun nyempo di dinya teuing naon maksudna can aya nu nyaho. Keun sia. Dibuburah ku aing. Moal meunang ka darieu. Cegen teu satena bari nangkep tuur sarta sapunyere ditunda gigireunana. Cag urang Tunda bilang. Kocapkeun di lembur tutugan, tua kampung jeung kanca-kancana cuci nguruskeun anu kapapatenan. Sakumaha biasana diurus, sakumaha mistina teu leupas tina tata cara tatali pangarti. Gancangna carita rengse mulasara di imah kari sarupa deui nyata ngurebkeun. Bring nu jajab ngalut ngengkeuy ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang ngajug-jug ka astana. Mata ketir puguh ge. Sapoe eta geus 5 kali jajab mayit ka astana. Puguh we matak muringkak bulu punu. Matak seber kana hate. Teu geunah rasa sieun keung lantaran ayeuna batur boa isukan mah anu ngagotong jadi korban. Patua kamana ari Aki Supi ti tadi teu katingali geuning? Cek hiji lalaki bangun panasaran. Lantaran biasa nama Aki Supi teh tara absen sok aya wae mun aya nu papatenan. Teuing da ari tadi mah aya. Nganu jelas anjeunna terangeun yen aya nu maot deui. Genelah capeun meureun. Karunya geus kolot. Ngan eta asa keung teh sepuh teh patua. Aduh, henteu regreg. Nya saha nu teu keung dina kaayaan kieu. Sarereng ge matak seber HP ieu teh. Tapi sing sabar tawakal we lah. Da geus kieu nyatana. Jeu parita jempe nu kadenge ukur sora napas jeung dampal suku nu pating gareblig kana tanda. Dipiri ku sora manuk anu recet teu daek repeh. Komo tuweuh jeung gagak mah matak marulingkak bulu punu. Barang jol kalawang astana, ujug-ujug guruwas aya nu biju tinu bala, gajlong ka tengah jalan. Serta hauk nyentak bari molotot, leungeunna ngamang-ngamang sapunyere. Hei, reka marana deui ieu. Teu nyaho tempatna geus pinuh. Tadi geus maot, ayeuna geus jebul deui hiji. Di mana nundana? Reng arita nu mawa mayit teh eureun. Sararea kaget malah aya nu molotot ka Aki Supi. Bari jeung banget teu ngarti ari tua kampung maju pok nembalan. Ki, Aki. Disungkeun si piwelasna Ki. Mugi keur sanampi hiji deui. Hawatos. Da piraku ari kudu dibawa dibalik mah. Naon? Sangeunana wae ngomong teh. Teu bisa geus pinuh, heurin tempatna ge. Teu aya lowongan, jig wae bawa deui ka ditu. Pulangkeun ka imahna.
Sukaki Supi kalau beki galah ketinggalina. Aduh Ki, sing ngawatos Ki. Hiji deui we Ki. Hiji deui. Natu ngadenge teuing. Ari pinuh na maksa teuing. Hayang dikieu. Abdi Supi teu asa-asa. Habak mayit digebug sapunyere. Malah ngagotong lagi dipapai digebugan silahna. Ya puguh kabeh teh jadi reumas. Ting purungkut bari kukulutus teh. Tua kampung teu kaliwat sidana kagebug sapunyere. Si Aki tuluy harita gegelending. Bener gegelendeng. Bari bak dibak deui mah bukan silah batur. Sapunyere. Dipapai hiji-hiji teu aya nu liwat. Ari pangtukangna aya nu make dudukui, dipaksa ku dibuka dudukuina. Ana brete sirahna bolenang, karak menang ngerok jigana. Habak urungkut peureusieun. Aduh Aki, ari anu aduh. Nyeri atuh Ki ya. Ki nyeri. Cek eta laki bari terus make dudukui deui. Nam. Maju ayeuna, maju. Cek Aki Supi deui ti cara tadi. Sarerea harita bengong. Tapi teu loba omong terus harita lalimpang deui nuturkeun anu ngagotong mayit. Jol kana liang kubur nu ditungguan kaopatan. Teu talangke prak kubur mayit sakumaha mistina nurutkeun kabiasaan mangsa harita. Jadi teu kungsi lila oge harita teh geus beres. Uregkeun. Tungtungna bring barali ka lembur tutugan. Panon poe geus tunggang gunung. Dongere tereang di sarada. Kawas milu midang dam sedih nenjo anu pagebuk teh. Angin detikna hiliwir ngendag gendang daunan sisi jalan. Anu pating arulang kawas ngagupayang. Ting korosa kawas beringhak-inghakan miluna langsa. Jog rombongan nepi ka lembur ampro